Mana? Jampang mah lain kadaharan. Itu mah Jipang. Artinya gigi boyang gitu Kacang panjang anu panjang guci. Aing tarik ke mana? Oke, kembali lagi bersama kami channel Ajepan Movie. Selamat beraktivitas. Kayak radio anjir. Itu ya gak apa-apa, yang penting kita lanjutkan. Oke, jadi video kali ini akan membahas tentang Arwah. Dimana Arwah ini menjadi tulang punggung keluarganya. Akan tetapi dia ketemu teman-temannya yang bangor itu. Enggak, bukan gitu. Sebenarnya kisah nyatanya itu Arwah itu adalah salah satu tulang punggung keluarga. Ya, betul. Dia itu berinisiatif untuk membantu orang tuanya karena dari segi ekonominya sangat rendah. Akan tetapi Arwah bangkit karena Arwah anak yang pintar dan cerdas. Namun Arwah tidak bisa melawan keterbatasannya. Video ini diambil dari kisah nyata. Untuk itu jangan lupa ditonton sampai selesai. Oh iya, sekali lagi mohon maaf apabila ada kesamaan dari alur cerita kami. Terima kasih. Itu kudu kumaha itu. Ada tulis gede, nyeting ulin wae. Mangus. Oh. Ada kudu usaha. Kudu bantuan emak. Nomor usaha we Arwah ah. Ulin wae. Ini nggak ti kotok. Ah, aru jualan hayam. Nyeting aru jualan ti kotok. Kayak batur bauan meureun. Jualan hayam ah. Ke. Tadi gerak asa kedeung. Aya naon? Tadi yeuh kikina. Apa naik jualan ayam kesayangan emak teh? Tapi Kiki tong bebeja ka emak. Tadi itu mangkat. Tapi can mam kikina. Heuh pan teh rek yang sesuapna si jeung Kiki emam. Oh. Ini eta pujitna ngarambai. Atuh heuh pan ku teh di kreasi je be alus aya teh zaman teh geus modern. Oh, gitu. Heuh kedeung arek bener kan lah ieu ngarapi-rapi. Aek mangkat pan. Habis itu mangkat deh. Atuh heuh arek mangkat ngarewelan we kana budak teh. Kampung kami ini sepi. Ini juga komplek. Hayam. Aya tunggir aya hampela. Komode wajib marambai. Ih. Diisen sia lembur teh, bener-bener komplek ieu mah, aspek sugan. Aya tunggir aya hampela, komode wajib marambai. Mang jualanan mang. Jualan daging ai maneh bonge sugan urang tadi gogorokan mah teu ngadenge. Nya urang teh bonge. Mandakan atuh. Aya naon eta mang? Aya ceker, aya hampela, aya pujit, komodi pujit mah rambai. Ceker dua dah, jeung paha hiji, pamajikan nyiram. Gae. Tapi nganjuk mang. Embung dianjuk mah. Ya kebon nu can beres wae tuh urang ge. Kumaha tuh? Dianjuk mah urang
kehelaan ai dianjuk mah ieu urang karak dagang mimitian Pak. Oh, atuh kayak gitu. Heeh. Oh. Cupang teh makin ka dia makin halus ning. Kumaha anak namang dia? Ya loba ieu mah ya. Ih kurang adukeun ieu mah ya kasih Andi ieu mah ya. Aduh. Ande kun. Ande kun. Aduh cupang yuk. Ayo. Yuk, mana cupang mana? Ayo di jero, Pak, keluar. Telat nyokot lah. Ke mana? Cupang, di sana. Yang itu si Kiki. Oh, Jum. Ini siapa? Kamu jauh-jauh teh nya. Kamarnya yang mau diakan dulu. Oh, siap. Yuk. Ini halus nih orang. Oh, mana mah halus. Kayak orang tinggal di kamarnya orang. Ini cupang mana mah halus dengan gerumpai gitu. Heeh, atuh itu cupang Jepang. Oh, itu teh cupang Jepang? Heeh. Tuh nu urang atuh halus tuh cupang jong nyocok tuh. Geus atuh aya nama urang orikeun, manehla tuh orikeun. Ah, tuh kena. Ini nu maneh mah loba anakna. Heeh, itu teh karak kamari ka ieu kawin. Anaknya itu gerde gitu terekan lu. Oh, tahu kurang urang ieu urang likeun. Ah. Ini gede gitu nih, halus iya Jepang teh. Urang mah halus tingali tuh. Eta mah cupang reunehan, Cupang reuneun cenah. Tingali cupang urang mah halus. Aya urang. Kunaon emang? Ieu careka urang kan urang kita ngajagan emak. Dasar. Ngampur ka urang ngajagan urang. Ki, ari maneh wal ka ulin teh ngajagan emak teh? Poho Eta keur naon? Adi cupang. Aduh cupang, coba nih yang ningali. Siapa ieu mah lain teh cupang, jeung reuneuh jeung Cinger Putri. Pasarua. Itu geus baralik. Balik sakal itu, kita ngajaga emak teh wal ka ulin. Itu ada nu kudu dipikeun. Ieu saha ieu? Baturan. Nah ngaranna Andi Kun. Nya ngaran teh Andi Kun. Andi Kun teh anu sok digoreng lain. Nama sukun. Oh, heuh sukun. Ari mana ngajakan we adi urang bangor, nyaut kita ngajaga mana di imahna. Si Kikina nyamper ka imah tuh heura. Enggak sekali itu baralik kayaknya mah. Balik mana? Itu ada orang ka anak. Kerja antepkeun balik siap balangor. Balik. Ih, asa hayang wiwis. Oh, itu kamar mandi ning. Kedeng ah. Itu wiwis kedap. Ima di dia mau aya nyolong ieu meureun. Genangan aya dikis mah. Ih, tuing-tuingan. Is ka dieu. Iya naon. Topi. Iya, kira. Bayi nang Sarua lapar. Lapar sarua ieu. Dia itu aya naon di hareup? Tah, ceki. Oh, eta naon eta? Daging hanyam. Alhamdulillah. Daging hanyam. Ih, jadi Hanyam. Pak. saya Ieu nama ulah. Dieu we. Nah, oh loba kene urang is. Bukan ini sih. Banyak is. Banyak. Kudu is dah buat. Buat kan is. Tungguin. Nah, itu. Gusti eta daging aing ka mana? Haram jada nu ngawanianan. Nyolong daging aing. Nu kieu disesakeuna rancatan doang.
baliknya tuh kisah kedeng perasaannya teh. Ada yang nolong nak. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya. Kebagian sama kedaan, air daging air nolong. Cobain orang teangan juga itu di semua ayam. Kamu miliknya dari mah kapanggi mah. Mang, ning geus beak dagangan teh. Banget awang beak, bahaya nu daging urang dicolong jeung wadah-wadahna nu kieu di sesakeun jeung nu kieu tah. Dicolong ku naon ieu teh? Ku ucing, Ucing naon? ucing gede huluna. Cek urang ge naon tadi anjukeun ka urang pamajikan urang keur nyiram. Depan teu nyaho urang nya kitu anjukeun ka manehnya. Heeh, cek urang ge kitu. Nama urang geus arek balik ah. Cik, balik bae. Udah daging colong geus dakokeun we nya. Heeh, gitu dah. Hayu ah. Ayo mangga. Yang keur naon? Jangan lege, Mang. Lege. Rege meureun. Lege mah atuh anu musik teh kikituan dah. Siapa ditanya angku kolo teh wakah kitu teu sopan. Amang rek naon ka dieu? Tadi amang jualan hayam di dieu. Oh, Amang jualan hayam. Terus leungit hayamna teh. Dagingna. Oh, jadi jangan daging ayam. Siapa ngan daging we. Aing geus kukurangan daging. Bukan daging lege. Amun daging lege, kurang dialahkeun kitu Amang jual. Sugang geblek aing kudu ngajualan lege sih teh. Atuh sugang anu meuli. Moal lege mah bikeunna ka budak, ulah ka kolot. Pan ieu mah jeung jualan meureun. Ari Atuh Amang rek nyaho daging hayam mah di dieu mah. Tuh urang yang daging hayam. Jangan lege deui. Iya, asak tuh. Asak kedeng dis. Asak. Sengal daunna cik yang tutupan ieu urang bawa ke karep. Terus barang. Is ke bujurna jangan ista. Ya daunna. Mana ini daging hayam tuh. Naon? Kemana? Jangan daging hayam leungit. Daging ayam. Daging ayam saha? Urang tadi kan jualan. Jualan tuh. Mau daging ayam? Boga, tapi leungit tadi urang pilih kan di sisa kedeng. Di mana teh? Tuh aya kamar mandi yang ceka. Usaha leungit teh. Nyaho urang ge bingung. Urang teh tadi menemui. Ah, mana mah waduh meureun. Beneran. Urang mah tarang ngawaduh atuh ka urang geus gede, nya ngawaduh wae sih dosa. Buku ucing jigana. Jigana ucing gede huluna. Heeh. Urang geus arek neangan deui ah. Oh, tuh urang aya kala daun. Geus maghrib lah. Ayo urang heuh. Urang Arek naon? aya acara dangdang. Oh, teh urang ka imah geus magrib. Jakana di maneh? Urang ieu ka juga. Mah tadi carekan ulin wae mangga. Oh, dicarekan. Oh, teangan si benda makana mun teu teh gerak sing ka bener nya. Heuh. Heula nya. Ayo. Naon jang? Arek ka mana puting-puting? Teh masih adil. Teu adil. Heeh. Arek naon? Tadi si adil teh ngajakan imam di mana? Oh, jakan imam. Imam naon? Daging hayam. Oh, daging ayam, lain daging lege. Lain. Oh, Daging lagi wae mending ngomong lagi bisa didang. itu sih. Tah ayo tuturkeun rek dulu mah. Ayo urang Ayo ngambil. tuturkeun tukang we. Ayo, cek euy. Mam. Kos komplek. Ting ada lain. Atuh mah ulah milan. Ulah mau ngampura atuh. Gede heula. Galak siapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ada ayo mana ku naon? Kuriang. Yang. Tadi burang kapan gitu naon nih? Kabar nu seminggu jadi kurang masih sayang. Ih, lebay. Baik tadi mah. Nah, bucin ya. Dari Mana geus berubah? Encan, Kunaon atuh mana mah? atuh ieu mah tepi raya tuh. Tapi naon teh? Gigi di kabaran da cager deui. Urang mah ini karunya mani muriang gitu mah. Bere duit atuh karunya mah. Itu boga tadi usaha. Dari ngayan nyolong. Ieu geura. Itu nyawa saha? Jualan daging arwah. Aku tadi jualan. Ieu geura. Oh, tadi amang ieu ngangan dagingna leuwih. Usaha. Terang atuh.
Tadi teh itu kerwiwis, dia sudah di itu tapi dia minta nyolong. Gimana aku naon seri? Ente. Terus eta kumaha kejadianna? Kejadiannya kan kieu. Tadi teh gitu teh dia sukernya. Oh, Tadi tiba di wiwis di MCK belah tukang. Pas balik dewe dari terus tuh aya tinggal rancatan doang. Ku kira Deket saung Ajep aja nyawa teh didinya teh. oh dirinya apa sepan suka aya nuhureuy wae sih teh. nyata saha Ucing juga na. ucing beda hubungan juga nanya. Beak deui mah kabeh. Tinggal rancatan doang. Teu tega eta budak teh goblok ya. Saha tuh? Da mau mungkin atuh ucing mah. Ucing paling hiji sakereut kitu nya. Eta teh usaha ke karak-karakna abdi teh. Sabarnya. Geus ada nama dang-dang teh ada. Tong inget-inget bang daging tuh. Coba sendena abdi teh meuli teh mahal. Lu bilang? Ada tulisannya dang deh. Adiknya bukan daging. Tadi naon dia? Iya daging ayam umi ngiriman di Arab. Kan umi ada teh jadi TKW. Nah, ini yang diharap. So ya ayam Arab asaan enggak so. Rasana kumaha ieu? Rasana. Rasana. Nah iya si Ais nyari beuteung tadi. Loba tinggal daging ieu Ais teh. Iya, mau tunggirna ih moal. Entong tuh ya kan. Ini rasana beda dia. Beuh kumaha? Enak siap. Wah, bae ieu daging. Urang anu dicolong kumaha teh? Buka. Heeh. Ya. Bunga daging urang dicolong.